Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sarang sim kuring ujang comro di danget iya sim kuring bade nyaritakeun dongeng komplit bahasa Sunda. Mangga kapamiarsa wilujeng didangukeun nya mugi kahibur. Dongeng si Irtasan menang kuntul. Sanajan rada deglo, Irtasan teu burung bisa hirup rumah tangga. Layet runtut raut jeung pamajikanana ngaranna Nyi Ikok. Pakasaban matuh Irtasan nyeta kuli ari buburuh macul di sawah atawa di kebon. Nyi Ikok oge tara cicingeun getol mantuan salaki nyiar kipayah saperti derep buburuh tandur atawa buburuh ngarambet. Selang-selang tina gawe biasana pasosore si Irtasan sok rajen ngesepan kuntul. Carana teu beda ti ngusep lauk bae, make jejer, kenur, jeung usep ngan jejerna pondok dicecebkeun pageuh dina galengan dieupanan anak lauk. Cul bae ditinggalkeun tara didekul di tungguan. Cukup diawaskeun bae ti keanggangan. Dina hiji poe usep si Irtasan disanggut kuntul. Teu kira-kira Irtasan bungaheunana. Saumur dumlah pasang usep karek ayeuna kabiruyungan hasil. Gancang diboro, suku kuntul di parekos, usepna di talian. Irtasan ngarenjag kuntul di perong sajongjonan. Gening maneh nyaho ka pamajikan kami, omongna semu heran kuntul disada deui. Kok kebeneran? Irtasan ngarenghap panjang. Kami ayeuna masih keneh boga kaperluan naheunkeun posong di Lebak. Pasti nepi ka burit. Lamun maneh dibabawa tangtu mata keridu. Tah lantaran maneh geus apal ka pamajikan kami. Wayahna balik sorangan ka ditu nya. Itu tuh imah kami teh belah kidul deket Randu Kurung. Ieu peso sakalian bawa pakeun pamajikan kami muncit maneh. Ameh engke kami datang geus nyampak semur daging kuntul. Sanggeus digantelan peso tikel geleber kuntul diheubeurkeun. Kade tong sumpang simpang heula ka mamana. Irtasan ngagorowo ka kuntul nu geus kikiplik mumbul ka luhur. Mimitina mah nya ka tembong kuntul hiberna maju ka kidul. Tapi teu lila ngoreleng ka belah wetan. Leok ka kaler saterusna kebat ka kulon. Gro-gro Irtasan ti handap. Di belah kidul imah kami mah
Kuntul di belah kidul. Kuntul teu nolih, laju ngawang-ngawang, nepi ka lesna teu katembong. Lebar ku peso tikel bae. Hanas dibahankeun, sugan teh nya apal ka imah kami. Ari tadi nanaonan atuh. Make nyambat-nyambat ngaran si Ikok sagala rupa. Irtasan ku kulutus, bari teu eureun-eureun gegetret. Manehna keukeuh teu ngartieun naon sababna Kuntul nyahoeun ngaran Nyi Ikok. Dongeng bahasa Sunda. Didin babalik pikir. Peuting geus ngagayuh ka subuh. Angin mawa Ciibun nyulusup kana sela-sela jandela. Panon dipeureum-peureumkeun tunduh, mingkin jauh. Geus meh sapeuting jeput Didin teu daek sare. Sora jangkrik tambur sada peuyeuh. Nambahan kagagas. Mingkin lila di rumah sakit lain mingkin betah. Hate Didin beuki montel ka lemburna sorangan. Sakapeung Didin sok ngarasa heran. Naha manehna ngimpi, naha manehna bet inget bae ka Uben. Uben teh lain dulur, teu bau-bau sinuk acan. Uben teh bujang jongos. Basa tadi Didin ngarajep manehna ngimpi. Najan ngan sakocepat katembong dina impianana. Uben datang ngabesuk jeung indungna nu geus taya di kieuna. Solongkrong manehna nyamperkeun. Song ngasongkeun leungeun. Sasalaman. Bari pok ngomong semu dareda. Cep, abdi hapunten. Ngan sakitu-kituna Didin kaburu inget, ngagebeg. Tapi eta impian teh bet pohara ngaganggu kana pikiranana. Ras Didin inget kana kajadian basa manehna gering. Kabeh kagambarkeun deui dina cipataanana. Harita teh poe Ahad. Uben keur ngistrika. Tayohna istrikana panas teuing. Baju Didin nepi ka tutung. Didin teu antap parah deui jebet nampiling Uben jeung nyarekan mani lak-lak dasar. Uben boro-boro ngalawan ngomong sakemek ge henteu. Ngan cipanona mani rambisak jeung sisidueun. Nyeklek nahan piceurikeun. Harita mah nenjo Uben kitu teh Didin ambekna kalah kabeuki ngagugudug. Beda jeung peuting. Didin jumerit dina atihna. Ben hampura Didin. Ben. Lain Uben nu kudu menta dihampura mah Didin. Kaduhung minuhan hate Didin. Kadudung nampiling. Kaduhung make nyarekan. Padahal pira baju
saragem geus lalayu sekar jeung baju teh loba keneh deui. Mun isuk bapa besuk isuk-isuk, uben rek sina dicandak besuk pas sore, rek minta dihampura, cek Didin dina hatena. Poe Ahad kira-kira tabuh 11, langit lenglang baleng ras, biru satungtung deuleu. Aya langlayangan pupuntiran seserepetan. Ebreh kasawang ti kamar 2. Didin jeung Uben ngaguk-guk paungku-ungku. Dongeng bahasa Sunda. Tukang ngalasuluh. Aya urang gunung imahna di sisi leuweung. Nu hiji ngaranna Asik, nu hiji deui Sariman. Ari pagaweanana ngajualan suluh ka pasar. Beunang ngalat ti leuweung eta, tapi ngalaanana teh ngan ti sisi-sisina bae, da kajerona mah teu kadarugaeun. Tina leuweung geledegan loba sato galakna. Ari imahna teh teuing kuleutik jeung geus buruk deui. Hateup eurih geus tarembong langit. Pakasabanana ngalasuluh tea. Tiap mahikana hakan teh saenyana. Nyeungeut damar oge endap-endap, mutuh ngarasa ripuh nama, tapi teu bisa ganti usaha. Sabab ngan sakitu anu timu henteu bisa pindah cabak. Kana kieu kana kitu teh teu kauntub bae, malah eta oge. Kana ngalasuluh sakitanan neruskeun pagawean kolotna. Dina hiji mangsa waktu sareupna, Ki Asik jeung Ki Sariman keur ngawarangkong dariuk dina ranjang awi. Minangka tepasna imah nyaritakeun dagang suluh poe eta di dayeuh meh-mehan teu payu. Laku-laku geus asar akhir, ari peta ditunggu ku hawu. Ditempas ku Sariman bari humandeuar. Ah heuy dewek mah geus bingung bae ku pikalakuaneun. Eta ripuhna teh ari geus ger hujan jeung suluh cacan-cacan payu. Sakapeung mani ribug kahujanan jeung peurih peujit deui. Ari peh teh suluh eueuh nu nawar-nawar acan. Komo ari ras kanu di imah, barudak ngadaragoan. Beak bae eta mah di dinya. Keur kitu cenah aya nu ngadeheman di pipir. Ari jol teh aki-aki lempangna dongko kundang iteuk. Tuluy nyamperkeun ka anu ngawarangkong teh. Sariman jeung Asik kacida karageuteunana. Tuluy eta aki-aki teh dicalikeun, tapi teu kungsi diuk ngan pok bae milu ngomong.
Ari ngarala suluh ulah di sisi leuweung bae kudu daek ka jerona gerak di dinya mah loba nu aralus. Ari geus ngomong kitu teh tuluy bae leumpang teu kanyahoan ka mana terusna. Dongeng bahasa Sunda nganteran ka sawah. Kirawanci rumangsang ambu emed geus rengse nyanguna. Sangu keur nganteran ka Pak Emed geus diwadahan kana boboko ditumpangan ku deungeuna. Kayaning pais peda dibeuleun ku daun waluh, pais oncom di surawungan, sambal cengek diwadahan kana cempring, terong Bogor beunang meulahan jeung seupan salada. Cai tehna geus sadia sateko, panas keneh pisan. Emed emed ceuk indungna, geura anteuran bapa sia, ieu geus sadia kejona. Meungpeung haneut ternembalan. Ih, na kamana losna umat teh, ceuk indungna. Keun sia moal dibere nyatu ari mumul dititah mah. Hoyah, da ieu kuring mah ceuk si Emed bari norojol ti goa. Ngomongna rada ngosom da sungutna sambutut ku cau. Si Nurus Tunjung, cek indungna. Biasana keur sia mah ari geus kakaratak ka goah teh cau jualeun deuleu gerajig buru-buru anteuran bapa sia. Ieu kejona meungpeung haneut, cek indungna. Ari kuring geus dipangnimbelkeun emak, cek si Emed. Lah make jeung kudu teuing nimbal, atuh nyoro bae ti bapa sia. Da gede kejo mah, cek indungna. Lah geraheun teuing meunang nyoro, da sok beakeun jeung ongkoh bapa mah sok gegelendeng ari kuring nyoro kejo teh. Manjarkeun teh sia mah kalah kan nyatu bae. Di imah ongkoh, di sawah ongkoh, ari kana gawe mah luhad lahed. Seg atuh ku aing dipangnimbelkeun, tapi sia kudu tuluy mantuan ngaseuknya. Ulah nyiar pikakeheuleun bapa sia ameh engke ari lebaran dipangmeulikeun baju alus. Is, atuh puguh bae, jawab si Emed bari mesem. Indungna leos ka dapur, tuluy nimbel sagede tuur. Bungkusna daun cau mangala beunang ngalempeuh. Ye Emed timbal teh. Jig buru-buru geura indit, cek indungna. Har, na mana deungeuna? Jeung lalabna keur kuring mak. Edas sia mah, atuh menta ka bapa sia, cek indungna. Moal dibere menta ka bapa mah da cedik, cek si Emed. Indungna eleh deet tuluy meulem jambal 2 keureut jeung peuteuy sapapan. Sanggeus asak tuluy dibungkus. Ye Emed, deungeun kejona, cek indungna.
engke sia di sawah ulah nyoro ka bapa sia nya. Moal. Dongeng bahasa Sunda. Kebiasaan nyangu urang lembur. Nyi Ecin ngelek boboko beas ka sumur rek ngisikan. Sanggeus beas dibanjur ku cai, pek digesah. Cai beas rembes bodas tina birit boboko. Ari geus 2-3 digesahna, tuluy dilembangkeun di peuceunan kokotorna. Di dapur manehna geus nagenkeun seeng beunang nyurugan. Caina geus nyengsreng, aseupan oge geus nagen. Beas beunang ngisikan teh pek diseupankeun. Teu lila ngebul tuluy dijait tina seeng, ditamplokeun kana dulang, arek dikarih. Sanggeus dibanjur ku cai tina seeng, pek dikurah koreh ku pangarih. Sanggeus gigihna beukah, kakara diseupankeun deui. Dina dulang darihna sok tinggalkeun. Seuneuna diasur-asur ngarah tereh timus. Gigih nu rek timus teh dibibis, ngarah alus sanguna. Di mana geus asak tuluy diakeul, ditetel, dibulak-balik dina dulang. Bari teu eureun-eureun digeber, dihihidan, minangka miceun saabna. Lamun diakeulna teu dihihidan, sangu sok beye, henteu puleun. Urang pagunungan mah meh kabeh daharna sangu peura beunang nyeupan, lain beunang ngaliwet. Da liwet mah cenah sok beyetek, henteu sekel jeung rea kapiceuna.